Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jujur carios Talaga Angker bagian katilu. Kumaha daramang dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang kayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu acana ieu dongeng dilajengkeun Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah bakal terus marengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojong. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong teng kana waktos pada randongin urang teraskeun. Para mitra sadayana, ayeuna urang caritakeun warga anu keur nareangan eta budak. Geus sababaraha puteran eta leuweung teh diubak, tapi oleh tur lapur budak teh teu aya laratanana. Ari wanci beuki lila beuki peuting, akhirna warga teh mutuskeun keur baralik heula ka lembur. Sanggeus eta warga baralik ka lembur henteu buru-buru bubar ngan sing rariung we di imahna warga anu kalengitan eta budak. Malah Usep jeung Sakir oge aya di dinya. Manehna keur sibuk we nempoan warga. Sesuganan dina riungan eta warga teh aya si Damar. Beuki lila perasaan Usep jeung Sakir manehna begitu puguh, rempan, watir jeung hariwang. Kusabab Damar teu aya di riungan eta warga. Sakir pok nyarita, "Alah, aing kumaha ieu teh, Sep? Aduh, aing mah si Damar ka mana nya, duh. Kumaha lamun si Damar teh bener-bener di leungit di bawah kulit lemit leuweung gitu, Sep. Aing luh paur ah." Cik Sakir humandeuar ka Usep. Ari Usep ngajawab, ari ngomong teh sok padu wae. Sia makir piraku si Damar diculik ku dedemit ah. Sia masuk aya-aya wae. Oh, ieu tempo wae buktina teh aya geuningan. Wah dina riungan ieu jalma sakitu lobana oge. Wah inget kuat hiji-hiji jalma teh beungeutna di tempoan. Deuh si Damar teh. Oh. Lamun lain diculik ku dedemit mah pasti aya si Damar. Cik si Sakir. Ari Usep teu ngajawab. Naon anu diomongkeun ku si Sakir? Dina jero hate Usep, aya benerna emangna oge. Tapi aing jadi poyang ieu mah ieu. Aduh. Kumaha atuh ari geus kieu Kir? Usep kandadak panik dina hatena. Sakir anu aya digigireun Usep lain nenangkeun kana hate Usep, malah ngiluan panik. Aduh, lamun geus kieu kumaha ya? Aduh, aing mangka tadi ka pamajikanna nyamper bawa mada nyahoan berarti pamajikanna tadi bawa ku urang euy. Di kumaha geus kieu ya? Cik Sakir. Duanana pating kuriling karitu ka dieu bari jeung sing kecowis we ngomong duaan. Hal eta katingali meureun ku salah sahiji warga anu tita tadi merhatikeun ka Usep jeung Sakir. Akhirna eta warga teh nyamperkeun bari pok eta warga teh nanya, "Kunaon Kang? Jiga anu panik?" "Sing sabar Kang ah. Keun sugan we isukan mah urang tareangan deui budak teh. Mudah-mudahan lah isukan mah kapanggih geura sing sabar we Kang. Ari akang duaan teh ieu nya dulurna nya ka budak anu leungit gitu." Cik eta warga samarukna Usep jeung Sakir teh dulur ka budak anu leungit. Sabab eta warga ningali Usep jeung Sakir teh sakitu panikna.
Ari Mang Usep tengah jawab ngan sakir we nyelengkeung pokna. Puguh we Jang. Akang teh panik ku dua ku tilu. Nu kahiji panik ku budak anu dumuk keur di tareangan. Nu kadua ieu batur kuring. Kuring teh tiluan ka dieu. Tapi di leuweung tadi leungit. Kuring geus kokotetengan neangan di dieu. Tah eta anu jadi kebingung teh. Ari anu katilu naon Kir? Ceuk Mang Usep nimbrungan. Ari anu katilu mah kuring teh hayang dahar. Eta pang nama kuring teh. Ceuk sakir teu heuleum-heuleum nyarita teh. Nyaritana. Ari Usep nyarita deui. Eta ucus mani teu nempo kaayaan sakieu keur riweuhna oge ih. Nagih we sia mah Kir. Cik atuh rada jagi atuh usus buntu teh. Cik Mang Usep bari jebi. Hari si Usep. Mani teh ngadukung pisan kana kapala isim abdi teh. Ari sim abdi pala itu mah aduh henteu tiasa ditahan ieu teh. Henteu tiasa ditahan ieu teh Kang Usep. Cik si sakir. Ari warga anu ngadengekeun manehna rada seuri bari nyarita. Tenang Kang, tenang. Paku tos nyayogikeun ka tuangan. Tinggal nyandak we engke Kang. Tuh ka ditu tuh ka dapur umum aya di dapur umum geus disiapkeun ieu teh Kang. Ngan eta bener babaturan akang teh leungit gitu. Cik warga tumanya deui kanu duaan. Ari Usep ngajawab, bener pisan Jang. Batur kuring teh can kapanggih ieu teh. Duh, teuing atuh ka mana atunya budak teh. Di teangan ti leuweung mula nepikeun ka ayeuna ku akang teh, tapi eueuh laratanana. Aduh, teuing asa kabeuratan akang ieu. Cik Usep bari manehna nyekelantarang. Kerjong nyon kitu salah sahiji warga ngagorowok. Atuh sarere teh ngaralieuk tuluy muru ka anu ditunjuk ku warga. Si horeng damar karek datang bari ngagandong budak anu leungit teh. Atuh sakabeh warga surak euyah-euyahan. Sabab atoh budak anu leungit teh kapanggih. Ngadengi warga ehar yen budak teh kapanggih, indung eta budak teu sirikna we ti buburanjat manehna. Muru ka eta budak. Terus nubruk ka anakna bari rawah riweuh. Alhamdulillah, aduh Gusti. Anak aing ka mana wae atuh maneh teh diteangan ka ditu ka dieu mun kuat eueuh teh kapanggih. Ka mana maneh teh atuh Neng? Moal salah ieu nu mawana ieu. Dibawa ka mana anak aing tadi ku saha? Cik indung eta budak malah nyalahkeun ka si Damar. Nembok itu warga jadi kapancing emosina. Jo karawak si Damar teh ditarewak. Anu maksudna rek digerbugan. Untung Usep jeung Sakir kaburu datang, tuluy ngagorowok, nyegah kana tindakan warga. Tahan heula tahan. Tahan ulah Kang gebugan euy. Tahan. Coba lepaskeun ieu batur kuring ieu teh. Ieu teh batur kuring ieu teh. Tahan batur kuring ieu teh. Mareneh ulah nyieun karep sorangan batur kuring ieu. Cik Mang Usep ngagorowok nyegah kana karep warga. Nempok itu salah sahiji warga nyarita. Ari sia saha? Aing teu apal ka sia tah. Buah-buah sia sok komplotanana nu sok nyulik budak. Ngaku sia. Cik warga bari nyarenteng ka Mang Usep. Tapi untung aya salah sahiji warga maju ka hareup bari ngomong. Tahan Mang Karta, tahan heula euy. Ulah waka emosi. Kuring nyaho caritana. Cik salah sahiji warga. Atuh anu disebut Mang Karta teh ngarengkog bari ngalieu ka nu naha. Nah maneh apal euy? Kin, apal maneh ka dua jelema Cik Mang Karta.
Ari apal mah henteu ngan ieu dua jalma teh tadina teh tiluan tadina teh milu neangan budak anu leungit ngan tadi ieu dua jalma teh kabingungan sabab baturna eueuh hiji leungit cek manehna di leuweung waktu nareangan tadi. Nah ternyata anu manggihan ieu budak teh ta baturna dua jalma ieu anu leungit tadi kitu ta caritana Mamang Karta. Ngadengi kitu anu ngaran Karta ngahulang ngarasa salah akhirna pohok Karta teh nyarita. Oh kutan teh kitu hampura atuh akang jang hampura geus nyangka kaujang nu lain-lain. Hampura Kang, hampura Kang. Sakali deui hampura Kang. Cik Mang Karta bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Geus kitu mah sararea sasalaman akhirna si Damar diaku tur dijamu ku warga pangpangna mah ku warga anu kaleungitan. Tuluy si Damar ditanya ku warga ngeunaan di mana manggihanna eta budak. Ari si Damar ngan ukur ngabejakeun yen manggihan eta budak teh aya di jero sedong anu teu pati jero keur kapiuhan. Ngan ukur kitu sabab pamikir si Damar mun dibejakeun satarabasna bisi matak jadi mamala tur bisa dijieun sesembahan anu matak jadi sasar. Segitu mah der weh si Damar jeung warga teh cacarita ngaler ngidul kaditu kadieu. Ari waktu biki lila biki ngagayuh ka peuting akhirna si Damar sareng baturna pamit ka warga nu maksudna bade mulang. Geus kitu mah si Damar jeung baturna pamit ka warga tuluy marulang ka lemburna. Ngasoh heula ngasoh. Mangga dongengna urang teraskeun. Dua poe geus kaliwat ti saprak kajadian nareangan budak anu leungit. Si Damar manehna keur diuk we di bangku kayu di hareupeun imahna. Bari ngelepus udud mikiran ka mana nyaneangan pakasaban. Si Damar manehna ngalamun bari ngelus-ngelus batu cincin pamere nyaeta ti Panglima Sentanu anu amprok di leuweung waktu manehna neangan budak. Cek keurentes dina hatena ieu cincin cek anu merena bisa ngalindungan aing. Ngalindungan kumaha aing ku poho-poho teh. Aduh teh nanyakeun kana naon hasiatna ieu teh. Aing belagu aing ku teu nanyakeun teh jeung luh teh. Cik si Damar ngomong sorangan maneh. Keur kitu terojol Maya anu jadi pamajikanana ti dapur bari mawa kopi. Tuluy diesokeun dina meja bari pok Maya teh nyarita. Kang Damar, ieu kopina sok geraleut atuh bilih ti Ismanten. Cik Maya bari diuk gigireun salakina. Nya nuhun atuh Nyai, emang akang keur hayang ngopi ieu teh dah. Aduh. Cik Damar bari ceg kana gelas. Tuluy kopi teh diinum. Meuni ngaregot. Ari Maya manehna nyarita deui. Akang, ieu geus 2 poe. Akang teh can damel wae, kumaha atuh teh Kang? Cik Maya nanya bari neuteup ka salakina. Ari Damar nyarita bari humandear. Lumatak akang ngalamun oge nyaeta Nyi, akang teh ngalamunkeun naha can aya anu butuheun keneh kana tanaga akang teh. Geus 2 poe akang teh nganggur. Akang teh betah Nyi. Cik Damar.
Ari pamajikanana nembalan nya atuh Kang ari kitu mah. Tapi Kang maya rek ka warung heula, rek warung manci, rek meser beas heula. Soalna can aya beas keur dahar poe ieu teh Kang. Ngadeng omongan kitu Damar asa kaingetan mun manehna pernah dibere nyaeta gabah ku panglima teh. Oh nya teh nyi. Ke lanyi, daguan tong ka warung heula nyi. Daguan heula. Ceuk Damar bari nguniang hudang tuluy asup ka jero kamar. Teu lila Damar balik deui tuluy diuk digigireun pamajikanana. Nyai ka warung kan? Nya Kang. Tah. Sameme ka warung nih. Tah ye ati akang ye. Naon atuh Kang eta teh? Ye tah. Cik Damar bari nyodorkeun gabah ka pamajikan. Ari maya langsung narima kana gabah bari pok nyarita. Ih, ari si akang sugan teh rek mere duit. Ka maya teh kalah mere rukieu. Atuh rukieu mah keur naon atuh Kang da dipelakeun moal matak jadi ieu teh. Disanggukeun moal matak seubeuh ieu teh pan. Ari akang teh sok aya-aya wae ah. Cik maya setengah manehna kesel dina hate. Kieu nyi sok we turutkeun akang. Ieu simpen nyi. Ieu simpen gabah ieu di tempat nyai nyaeta sok nyimpen beas. Heunya keur naon atuh Kang tebang gabah barasiki ieu aya 5 siki mah. 7 eta teh nyi. Heuh keur naon atuh Kang. Nyi nyai sing percaya ka akang. Pokona ieu gabah teh simpen di gentong tempat nyai nyimpen beas. Sok we naon hesena atuh? Ceuk Damar setengah neken ka pamajikanana. Ari maya daek teh daek manehna nurut ka salakina. Tuluy jung indit manehna bari nyaeta mawa gabah. Tuluy maya ngaleos ka dapur, sanggeus aya di dapur eta gentong wadah beas teh kumanehna dibuka, sup eta gabah teh diasupkeun ka eta gentong. Tuluy ditutupan deui. Tuluy maya nyaeta deui kaluar. Bari pok nyarita ka salakina. Kang maya pamit ah rek ka warung manci heula sakedap. Ceuk maya. Ari Damar teu ngajawab. Da sabab maya kaburu ngaleos. Sanggeus maya teu katingali Damar manehna anu aya di patengahan teh ngadon diuk dina bangku. Bari dina hatena ge manehna rada teu percaya kana naon rupa hal anu diterangkeun ku Panglima Santanu teh. Tungtungna manehna jadi humandeuar karunya ka pamajikanna. Akhirna manehna diuk dina bangku, tuluy sukuna teh ditaekeun ka meja. Ari matana manehna meletet beuki lila beuki tunduh. Akhirna les Damar teh kasarean dina bangku. Aya meureunna kana saparapat jam nama. Ari maya geus balik ti warung. Tuluy manehna uluk salam ti luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maya uluk salam tapi teu aya anu ngajawab teh anu nembalan. Tungtungna bus we maya teh asup ka imahna. Sanggeus aya di jero imah katingali salakina teh keur sare. Tuluy manehna moro ka dapur. Bari gegerna. Tuhnya ari ngaranna jadi lalaki mah kitu geuningan. Meuni eueuh we pisan. Kabeberatna teh. Padahal yang hareupan hirup teh Masya Allah teh. Kuring oge ieu teh kurang meuli beas teh. Duitna. Ih. Anu jadi saki mengadon ngeunah we kitu sare. Sabari jeung kitu oge maya teh manehna kaprek-kaprek di dapur maksudna rek nyayogikeun atanapi rek ngasakeun beas eta. Sancana manehna mirunsin eta beas teh ngajak ku manehna teh rek diteuneun heula di dina gentong. Maya tuluy nyaeta muka gentong.
Tapi barang dibuka eta gentong, maya colohok mata simeuteuy. Bekelila begitu percaya akhirna maya teh nyaeta ngajerit manehna ku ngarasa reuwas. Akang, akang, cik maya jejeritan. Maya ngajerit untung lah imahna teh jauh jeung tetangga. Ngadenge sora pamajikanna ngajerit. Damar anu keur tibra manehna ngarasa reuwas jol korejat gubrag. Damar teh ragrag dina bangku meuni kuat nangkarak pengkang. Aduh, cek Damar bari nyekalan cangkengna, manehna pupuringisan, bari gegerungan. Ari maya manehna ngadenge anu ngagubrag teh beuki panik, tuluy lumpat muru ka patengahan. Barang ditingali salakina keur ngagoler di taneuh bari nyekalan cangkeng. Pok maya nyarita. Ari akang kunaon eta teh nyekalan cangkeng kitu? Aduh, kuring ragag mah. Ngadenge maneh ngajerit kunaon sia maneh teh lu. Aduh, hudang atuh Kang. Engke nyeri pisan maya aduh. Coba panghulangkeun. Cek Damar bari nyodorkeun leungeunna. Akhirna ku maya ditarik leungeunna. Sanggeus hudang, pok Damar nyarita. Aya naon sih nyi meuni nepikeun ngajerit kitu meuni reuwas Akang? Ya. Meuni nanaon teh sok ngareuwaskeun. Lain kitu Kang. Sok kadi heula Kang. Heurek naon? Kadi heula Akangna, sok atuh tuturkeun ku uring atuh. Cik maya teu sirikna bari babedol leungeun Damar. Ari Damar manehna nuturkeun kapaksa bari jeung can ngarti oge. Barang nepi ka jero tuluy maya teh nuluhkeun ka tukang tingali. Beasna jadi loba Akang, tingali. Cik maya bari nangkep ka Damar. Ai Damar molohok manehna. Cek geurentes dina hatena. Ai. Bener geuning nya. Pan tadi. Sugan maneh mah poho pinuh tapi ngabohong meureunan gentong teh kosong. Demi Allah Akang, tadi teh gentong teh kosong pisan. Malah tuh nepikeun ka bahe anu tadi teh anu meuli di warung teh. Sabab ningali eta gentong meuli kuat pinuh kitu. Sieun maya mah Kang. Tenangi tong sieun. Kayak dicaritakeun ku Akang lah. Tapi naon Kang? Tapi iya kejadian ulah diomong-omongkan sejennya. Cukup urang duaan mah anu nyaho. Urang rahasiakeun ku urang. Kumaha nyi? Cik Damar nitah kejadian ieu teh dirahasiakeun ku pamajikanna. Waktosna seep para mitra sadayana. Cag urang tunah heula atuh padaran dongeng urang ieu. Insyaallah urang patepang dangu deui di Galura sareng waktos anu sami. Ku kituna Abah sapara kanca nyuhunkeun hapunten khususna tina pembawaan caritaan. Abah nyuhunkeun hapunten bilih aya kalepatan. Ku kituna mangga ka para mitra sadayana wilujeng kantun permios.